Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang sadayana? Insya Allah daramang sadayana. Patepang deui sareng Bapa dina pangajaran basa Sunda kelas genep. Dina denget ieu insya Allah ayeuna hidup sadayana bade dipasihan pangajaran basa Sunda anu materialna ngeunah biantara atanapi disebat oge pidato. Naon biantara teh, kumaha cara nyampaikeun biantara, atanapi naon bae bagian-bagian dina pidato. Arti biantara atanapi pidato. Biantara dina bahasa Sunda, pami pidato dina bahasa Indonesia. Biantara teh nyaeta nyarita di hareupeun balarea. Kudu boga kawanter nyarita di hareupeun balarea teh. Eusi biantara diluyukeun jeung kapentinganana bae. Kumaha bahasana? Basa anu digunakeunana biasa namah basa lemes atanapi atawa ragam bahasa hormat. Cara maca atanapi metode biantara teh aya 3 rupa. Anu kahiji biantara anu maca naskah, jadi urang kahareup di hareupeun balarea maca biantarana ngagunakeun naskah. Biantara anu maca naskah. Anu kadua biantara anu langsung teu make naskah atawa catetan. Biantara ieu biantara disebutna biantara langsung, teu maca atanapi teu mawa catetan. Anu katerakhir biantara anu maca hungkul catetan-catetan anu penting. Catetan-catetan anu penting anu kudu ditepikeun ka balarea. Eta 3 rupa metode cara maca biantara. Anu terakhir bagian-bagian biantara teh naon bae? Aya 3 rupa. Nu kahiji bagian bubuka, nu kadua bagian eusi, anu katerakhir bagian panutup. Bagian bubuka nyaeta eusina ngapanuhkeun diri, sanduk-sanduk kahadirin atanapi nepikeun anu rek dipedar dina biantara. Bagian kadua nyaeta bagian eusi, medar ngeunaan pasualan anu ditepikeun dina biantara ka balarea. Terakhir bagian panutup. Bagian panutup mah nyaeta eusina sanduk-sanduk bisi kakurangan dina nepikeun biantara, kacindekan biantara, jeung ucapan pamungkas biantara. Ayeuna tinggal heula contoh biantara anu sesuai jeung bagian-bagian biantara. Anu kahiji bagian bubuka. Contona, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah urang tiasa tepang di ieu tempat bari sehat walafiat. Sim kuring wasta pun Jojo Sudarjo, wawakil ti SDPN 252 Setiabudi bade medar perkawis kasehatan patalina sareng katuangan kalebet jajanan. Eta contoh bagian bubuka. Contoh bagian eusi. Sakumaha anu kauningna kasehatan teh kalintang periogina kanggo urang sadayana. Bade midamel naon baen oge, bade minabel naon bae oge, upami salirahan teu sehat mah moal lancar. Seueur anu karaos sareng sagarupina henteu raos. Upami kedah barang tuang dina waktos istirahat di sakola langkung sae mah upami makal katuangan ti bumi bae. Makal katuangan oge kenging ngadamel pastina, kenging ngadamel di bumi. Eta langkung bersih sareng langkung sehat, tibatan jajanan di sisi jalan atanapi ti warung. Contoh bagian panutup. Rupina sakitu biantara ti sim kuring, hapunten upami aya kekecapaan anu kagirang marenah,
Mugia bae aya manfaatna kanggo urang sadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakitu wae materi dina deungeut ieu, mugi bermanfaat. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.